otot kene. Yang sadaya-daya isi mami tenu. Sanes isi mami kuat nanging dikuat nanging sajabina kitu bade tumaros kieu teh naon atuh kosan isi mami teh pulang. Ya ari rasan mah isi mami teh acan ngarugikeun ka sasama bujeng hinga ka bangsaan ieu. Bade naroskeun teh sakitu hakim oge nantukeun tiap aya kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Sababna nyawa lah. Kasihan bisi mami teh naon margi nabi kaki. Cenah bisi mami gaduh dosa anu matak narunggalkeun ka bangsaan nya mangga teh istilahna. Bade disik-sikina masa dicacang diwalang-walang nyangakeun upami gaduh dosa mah bisi mami. Kumawan tunteng atuh peperiheun isi mami teh hirup ieu kewaragap jaya katamah-tamah pikat suaeun baturna sunah meureun nok torogan teh. Tangkos hari ini. Cing ieu mah sakedik we pasihan katerangan. Wah. Dong loba dongeng sia ieu kieu we sohagna mah ieu. Moal lancar aing usaha lamun masih keneh aya ilain. Jadi ilain teh jadi panghalang jadi reget. Aduh. Aing deui mawa pedang. Baka ditigas sia beheung teh ku aing. Ayana cepi ka kieu na aing ya. Enyo sia. Aduh, beneran gitu. Baka dicicikeun alam ku aing. Nah hayang tina punu, nah hayang tina genggerong, nah hayang ditarok hulu. Aduh, nah hayang ditojos bujal ku aing. Nyangakeun bari disisik di lamat sae kita cak diwalang-walang. Nyangakeun tegang patiran dunya sawarga kina we ayun. Papatan pada perlayat sahan bulan 14 kegeneuk teu maleuk mekaulang. Wajib siap ini 2 keplasnya gitu siap modal acan bante wis pusat gel ieu mah keuk teh nah hanya naon ieu jiga ngaburial gede tapi ayeuna bu itu lita deui teu sakara-kara ate mung buahang be nya dekat teh mung baret-baret acan Semar iya tapi balik kanan lamun maot aing ruksak mangkaning panawati kenelarak kenapati oge bogaan lan kresna ai kresna teh boga kemang cangkuk wijaya mawar mata watakna ari watekna teh bisa ngahilupkeun jalma anu maot anu can pastina ayeuna lamun dipencit ku aing Semar paeh datang kresna dicageurkeun ku Semar dibejakeun aing moal teu dikepung aing moal teu diudag-udag. Wah, nyawi halus si Semar ku aing deuk dibawa ka jero laut. Ka jero sagara ka dasarna baka ditinihan ku batu karang manggunung-gunung. Di mana geus buruk geus anyut sia baka jadi parah lauk gede lauk leutik sapangeun si lautan. Da moal aya jelema anu bisa nulungan sia moal anu bisa teuleum ka jabat kiai. Benar tah. Semar iya isim abdi no dibawa ka laut sia ku yang digencet ku batu karang manggunung-gunung. Ayana kujang cilaka bapak kujang. Semarah kuda parana dicadak ka dasar lautan digencet ku batu karang manggunung-gunung.
iya nu Nawat. Enceungat kan biasa we asa di darat mana gitu itu. Ya ieu mangkel. Sia dek ditinihan ku batu karangan ukur dekit temongkeun huluna wungkul. nyangakeun bade di kuku mahal ge nyangakeun asal aya dina ridho Gusti aya simabi atuh kudu maot ku dalam kieu mangga tumampak marima karena nasib simabi. Wah, ditinihan siap wae mang gunung-gunung batu. Aduh anak tepi kaki anak hujan aing teu bisa usik jeung mali Ditinihan ku batu karang mang gunung-gunung rungsep nu taya tinggana aeh nah bet kaleuwihan ya teh nyiksa disingkuring teh wah sia sim betah di dieu aing deuk inik ayeuna ka nagara Amarta bakal jadi jurig nyiliwuri setan sumramah kelong newo-newo bakal nabongohan maling kalimusada anu aya dina huluna Yudhistira. Aya geus eueuh ilaing majongjon moal aya nu nulungan sia kadang-kadang bakal jadi eusi peujit lauk leutik lauk gede di jero lautan deuk ini. Biasa dipungkir kadar biasa disingar Ulah Semar Badran aya jerit koceak anu taya tinggana teu tiasa usik mali. Ditinihan ku batu karang mang gunung-gunung kantun culang cileung mastakana wungkul jerit koceak ka papakan. dina mangsa Semar digencet ku batu karang di jero sagara. Ngadak-ngadak cai laut ngagolak panas anu taya papadana jiga kawah sandra di muka. Lauk gede lauk leutik cing jerit cing karot syatun taya kinggana parantos ramang jadi korban kekuat nadahna panasna cai laut. Aduh. Wayana Semar aya di jero lautan. Raja laut Dewa Benuman nyata naga baruna anu ngancik di karaton Karang Tengah. Waspada ieu kejadian anu janten huru harat saing ngagolak tiga kawasana di muka teuyeun buayana hiji pawongan anu disiksa saharita Semar ditulungan ku naga baruna Ratu Laut anu tangguh. saparantosna ditulungan saharita pancakaki ieu naga baruna teh masih keneh tunggal putra nu sakti. Petugas Otipati ngaratuan di jero laut atuh saharita sosonoan. Saparantosna tatap kasono lajeng paturai Semar maksad mulih ka Amarta margi hariwan ieu jurig bilih teras jadi longlongan. Saparantosna lautan di kantung ku Semar mulang deui sacara biasa lautan tiis laut anu korban tadi tiasa carager deui sarta ku pangaribawana cai tirta kamandalu. Mending sih kalau layak apa mah aduh deui tah. Saharita lauk gede lauk leutik guligah bungah nu teu papadana. Kantung lampah Semar anu nuju lumampah di dasar lautan menuju ke nagara Amarta. Kocap pawon tening di salebeting karaton Amarta. Di pagelaran Jawi Sri Mahaprabu Yudhistira kasumpingan Kang Raka Sri Nalendra Kresna
Cengal manik anu kene ngahadang ulang Arya Bima timunggu ponang Raden Nakula Satewati sawo jajar lan bumi rotawu boten kekantun sumping nakang putra Gatot Kaca kairing ku Astra Jinga Dawala anu kene ngulungan tiasa katampan ku kang putra saluhureun karaton dialungkeun ku kalagulu ti Madukara lajeng bae sami linggih ka karaton Amarta medana Sri Maka Prabu Yudhistira waulan Raka Bentara nyuksumana linggih ya Raka aku pangapunten akan dijengal manik pinagama kawan sapratanipun Sri Nalanakasna Yayi Brata hatur pangapunten Kairing Astra Jinga Dawala sambil mebet jang untung katampan ku Juragan Anom kuring itu Kang ya selamat mah mun patnya sok asa garib rai barang apa musina tetuk tek sumarana hate tuk tek sumarana kaini terai kang karang ariras patir mah hukum oleh kacerot cinta Untung masalah itu ikutan mengalap lapan ingatan mengalap pilih-pilih kesan ngancik nyawang-nyawang kesan mulang Pidunya geus lawas tumpang ayeuna
Pratakan jawangunan kadayo ulah yakin kang sami tumeka sinarang tresna ingkang kemarin gaya yang tetap batara ingkang linuh Srimaka Prabu Yudhistira Raja Pinandita kasumpingan Tatamuti Jenggala Manik ngandika Pinodama nyangakeun sugeng rawuh koyo Prakabetara kaulanu jadi berata hatur pembagi-ragi ditampi dening tangan rokiwat tengah simpen pulingati di cangcang sapucuking rema putih hing masaka Pinodama kaulanu Yai Haria Kakang aku kucaliteng kularagi bagia si kakang kucaliteng saking Jenggala Manik kasuwun pembagi saranipun sebali aku jaluk malum bisa tatap riuk kakaya mulian wah atuh teh magelang kaulanu rayi dalem nakulan nyangakeun katuran sasumpingna tirayi ge sadewa sami-sami bae kaulanu nuhun rayi Gatot Kaca anak gua ulun putra dalam Gatot Kaca nyangakeun sembah haturan Ponyuk Ramawa syukur bahagia kasih lain nyangakeun sembah sinungkem putra nuhun dekakantun Ponyuk jeung Rama Uwa Prabu miwah Kang jeung Rama dekantun Rama Paman syukur bahagia kasih ditampi nuhun kula lucu tau terima tot Asrajinga Kawala syur abdi syur tapi nodama nyangakeun semapang abatos Ponyuk Dampa Gusti sadayana abdi kulan syukur bagja Kawala di abdi ge dikakantun syur kapala rona Ya, edak. Keamanan. nyangakeun baktoswa syukur bagja kali nanti kitu kurang nyangakeun hatur tiwas abdi teh upami teu katampi ku juragan Anoman penginten abdi teh maot ayeuna teh Anjing teh bukan kantun ngemut-ngemut kanggo mula sarawe panginten ngarasanan. nah aya kejadian naon aya kejadian naon tawala aya kejadian naon ningakeun tawala sareng Asrajingga Karasan putra lumampah tim lajang tengah maksad deleuheus nya ieu di satengahing mega tutamana Asrajingga dawala kumelayang lajeng bae ditampan kitu kulang dina haseup hideung pisan abdi ditampan teh Ya bener di awan. tah dipunuk dugi kaki ya diudag-udag kapinis dipacokan cepet Nah, belakang baturna we berenang. sungguh jadi gawala Asrajingga teh ditampan gauh saka anu kaniaya aya anu ngabalangkeun aya kajan tenang kulan abdi teh nampi panyaur sareng pun bapa disaur ku Gusti Pangaulaan Kamadukara atunah barang bade miusun ka dieu ngiring ka Gusti Pangaulaan sumping tatamu bangsa jin coba dah minta supaya kaharep nyaritana atuh panginten Rai Arjuna Kacan katinggal sumping mangsaina coba pinah caritakeun lalakonna dawala pinah dawala ulang pinah Iya, sekarang. sieun pisan ku sengor Gusti Bima Mandek mah Aisieun mah tatu sieun. ya ka dieu pinah sing pinah euy caritakeun kanya dongengna Cimimiti Baik ngadongeng. wayahna kudu diputer Gusti aing Iya. punten
punten. Ya dia diharap Asalios di dia we kulang dina pungkureun kursi. Semua. Ayo api katinihan deui. Ya kadang-kadang eta kuliah. Kumaha satuina Kasumpingan bangsa siluman, bangsa buta. Sagarana. urang mana? Buka iti mana-mana namamu. Namina teh detiak kalagunu, jangkungna teh aya panginten 6 meter mah. Ya tawa abdi teh dina cecekolanana kitu. Ari maksudna, ari maksudna teu kirang sereng teu langkung. Bade nyihunkeun pun bapak bade dianggo tumal nagarana margi cenah ka amah ku wabah panyawat anu marajalela pun bapak teh bade dicicit ganelem atuh sahanteuna abdi ge anakna panas komo pun lanceuk mah ku nafsuna na jogoler we kulan teh eling kana naon-naon manang teh bakat ku nafsu dek mah kitu cukup mangih ka amek euy yo ngadak-ngadake bareureum dek mah. Ya mau nempo mie kocok. Dek mah beunta panon teh. Beunta deui jeung seuleuh we nama. satuina Lajang mah dipertahankeun ku Gusti Pangaulaan anu kajantenana Gusti Pangaulaan teh dialungkeun duka di mana piragrageunana. Ieu ruang ajar kitu sakabda oge. dedeh teuing Rayi Arjuna. Kumaha satuina? Lajang we abdi teh teu wantun oge maksakeun diri margi pun lanceuk oge nya kitu parantos kokoleaban dialungkeun. Abdi nya kitu saparantosna jogol sareng abdi. Teras abdi ditewak cangkeng dialungkeun sarita keneh. Papuntang-puntang sareng pun lanceuk. Dugi kakak tampina ku juragan Anom untung abdi sun aya keneh dinasibkeun abdi kada hirup keneh gitu Benar Kang. sakitu kajan tenang Ari nasibna bapa maneh dina masa ayeuna kumaha? Kumaha nasib bapa maneh dawala tah dina rasan dieu nyangakeun ku abdi teh kaja biti ieu we emut kapun bapa sok sieun parantos maot kitu ayeuna teh di roga kala. Kita di oge dengek kurang ka kuping we ku abdi teh nyempor we dina hanapeun kursi teh. Ayana bari ramisah. Duh. Lucu deh. Palang siang Semar dina mangsa kiwari. aduh bawa ai nasibna Kakang Semar dina mangsa kieu. Sadaya-daya kawan atuh dina mangsa ieu mah supaya Gatot Kaca we buru-buru datang ka Madukara pikeun ngabelaan Kakang Semar mangsa ayeuna. Teu pinuda mah sawios sareng abdi ka itu nama kula. Ai cenah perkawis ongkos mah dikabdikeun wae mana we teh. Kawangan atuh mah. Ya, mun kana ongkos ya tamarikat. Wah, itu mah da lempang. Pinasti kesahyan tumampara. Barang nuju ayat dina simpaling wacana slebeting keraton. Jurik nyeliwuri detia kalagunu parantos ngungkulan karaton Amarta. Wah, ieu karaton Amarta. Ceuli aing sagede hihi. Bisa tembus ngadengekeun anu sakumaha diucapkeun di karaton. Kadenge si Dowara jeung si Astrajinya geus aya di dieu. Laporan ngeunaan kajadian di Madukara. Kumaha aing jalana ieu. Rintih kaya kumaha. Sangkan saena heran laukna beunang bisa kacokot kalimusada. Kacoi mah. Make jalanan ieu carana Dah. kudu kumaha ieu carana Cing yang iker-iker. wah manggih jalan manggih jalan
keneh diceritakeun Arjuna oge dialungkeun ku aing anu tacan kantenan di mana ragragna dengkeun dengkeun aing boga aji malih warni teu matak naon lamun aing babacaan heula itu dina hanapeun taka caringin aing deuk ngarobah sifat ngarobah awak hayang menyiptakeun wujudna Arjuna aing deuk jadi Arjuna api-api deuk nginyeum layang jamu sekali musadak keur ieu nyingarepan kareueukan atuh da naon rupa oge kudu nempo suasana lamun suasana keur kieu nya kieu carana 1000 hiji jalan kitu atuh sabab panawa teh lintang ti cilakana teh ku jalan di Bobodo panawa teh sok babari kapangaruhkan aing deuk make barang jiga sedengkeun jiga eta barang lain pada anu nyaman asli bener ta komo nu ayeuna mah keresep kana barang jiga nu asli di api lain biasana aing deuk manekung deuk nyiptakeun wujud Arjuna sapa munut kiluran sapana taing tina kana deuk tiap kalagu nu robah sifatna jadi Arjuna mamalihkan teh dipicen sasir sarengkak saparipola dimana ya kumamra dimana ya kumamra katu yang malas ya lagi ya saling usana dan erakinkan pasti